Sempal guyun kebun cakap lain kejut umur-umur lain kejut marang tamur lain kejut para gajur eta mah ukur cepat lain kejut umur-umur lain kejut marang tamur lain kejut para gajur nu kuku mangkararau nya euy urang mah ukur ka pitina lain pitina tapi fitnah geus ganti kitu oh spoiler kok mantap iya ulah sok sundon yuk urang mah ngumpul ge boga tujuan anu hate lain lain kejut umur-umur lain kejut marang tamur lain kejut para gajur eta mah ukur cepat lain kejut umur-umur lain kejut marang tamur lain kejut para gajur nu kuku mangkararau hirup zaman kiwari dah ripuh lamun teu daya kurang koreh mah semata silakan hargaan marah ini kurang koreh mah jeung ngorehan tanah batur di tanah sorangan udah geus eueuh Korehan naon dari Abah? ngorehan naon maksudnya kudu daya balanti kudu daya kokore usaha Yang balantik, udah usaha, udah Abah balantik, beli kopeah, jual, beli udut. kejut lain balantik eta mah KPPN Oke, itu gara kasawanan, disitaina sahat, jalan tayang heula. jadi arek tadi abu Kumaha we? si nyanyi Tahun gitu, kapan kerja betul atuh geus bae urusan awewe, gampang Abah mah kasawa we lah. Sebaik aya ambu. awewe urusan awewe yeuh kudu tanggung jawab lalaki ge ini eta buktina salakina curang awas we anak urang jadi korban Gitu mah dah, si Bidul tah. Geus tunjung, itu si amu kasaha nyebut diju ya kasalaki si nyanyi. Anak orang mau jadi korban Abah. Si Bidul tah. sugan teh abah dari nyebut diju geura lempok kana beungeut urang pas liur Itu naon tuh Abah, ambu, negara neng bae. Ieu Ini penting teh kusian bae, ieu teh. Cing eta Abah bade ka mana? abah teh arek ka sawah Ai Abah geus sawah di mana kitu? heuh amu cari bayaan si nyai apaan abah teh nyai geulis ayeuna teh ngagarap sawah engko liang Oh iya, mau cenah tah. anu babah gini bagus si bapak teh tadi digarap ku abah kali atuh amu Heeh, jung. abah ngantor heula nya Ngantor cenah nyai ka sawah ge. Si Abah ku gaya. Ayo ah, sok Abah teh. apa udah kemana kan buku rek ngarit perisa kalian yang mau sawah ininya bisa sararaan apa nama pan ayeuna mah ngagarap anu singko liang nya heuh dah lumayan kumaha ya ayo untungna
Oh, kakak tahun ayona. Tahun ayona. Oh, Nya. can pati iyalah can pati kagara bener-bener. Asuhan kayak payun juga na. Oh, jeung dong mah nu kuring mah. Kae wae. Wae. Oh. Nya. Eta banyak gitu ya, lah. Ya ma. Ayo, aduh. Alah, yung nararanya yun. Kopi. Abah, siapa? Sige. Dari mana tuh kopi? Aya kopi dong. Aja. Tuh, apa ada kan naon-naon. Ih, biasa alasan. Tinggal kopi jeung saung sok nyereh. Ih, aduh. Alah, sagelis pangieunkeun anu hidung. Kopi hidung, Ami Santo. Hah? Ami Santo. Nyawi si kan Neng. Ih. Hiji wae Abah. Nya hiji mah nya genep. Ih, panangan kuat eta. Itu teh sok. Aduh, ya Gusti. Namun Abah morakeun. Abah, ieu kopi spesial rasa cinta, Abah. Kanggo Abah. Kok, Bah? Kemana nyalina wae atuh, Bah? Heuh, lamun ngorakeneh mah, yo. Abah? Eh, Ada si Abah ngomong. lain ngalamun, ieu mah lamun ngorakeneh. Masalah harga mah temen yang nyawa dari nyawa. Wan. Kemana? Tak biasa mereka singkolian. Kadieu. Aduh, kebenaran euy. Ini sono aing geus heueuh. Oh, benar. Aduh. Aing sudah teh 40 poin. Sok. Tadi nggak ada mau kopi? Kopi. Ari Injus di mana ya teh? Kamu orang di luar itu kan itu kemana-mana. Itu hemat di angker petang gini. Kira kita kemana tuh lah. Bah, ayo naon jam? Iya, kerasa betul. Iya, benar. Ya ampun, Gus. Oh ya, tahu ya. Ada si Abah, kopinya jangan dibayar. Ada si Abah. Bayar, ada yang kopi si Abah. Kerek boga batik, bisnis nage acan. Kopi si Abah teh kumaha, kopi can dibayar. Duh, ampun si Abah. Kopi tadi teh? Kopi itu kopinya. Kopi itu kan masalah si Abah mah nanti kayak dibayar. Ade omat bayar. Larisan ya. Kamu jeung nu geulis kieu mah masalah kopi mah enteng jeung saya mah. Ya kopi hidung. Aya atuh Bang. Kopi hidung, kopi susu, aya komplit ieu mah. Ami Santo. Nih. Ada kudu hati-hati tah jeung pawawan mah. Jeung si Abah Wawan. Deuh kemanehna mah. Sok loba. Awur wae mesin aja. Mesinna nu kieu Si Abah kok bisa wae. Jangan kieu neng. Ya kan ngora yang mah. Kudu ngora memangna urang geus kumaha ieu. Jadinya sok kutuluan wae lah penting. Gancangan saeutik atuh Bah. Heula tong gancang teuing jeung waleur kat sia mah. Ieu atuh apanan itu karunya si Neng rek ngajurug di Singapura Borojo we. Mangke. Bade ka mana ieu teh mak beurang? Mak teh bade ka Jangwawan, kumaha teh aya. Bade ngahirkeun putrana laresnya. Mohon. Aduh, mohon diantos pisan atuh enggak. Aduh, mohon atuh nanya nek punten Neng. Aduh, bade sok. Mohon. Ayo Abah. Aduh, si Abah kumaha ieu teh? Kawan kapan Acan ngajuru. Acan, aing diantosan pisan. Juga nih ngajuru deui teh nya. Jadi kurangnya. Kurangnya bener. Pak Haji teh nya meni asal lila teuing. Si nya geus kalasa deui Abah. Aduh, lain Pak Haji nu ngajuru, Abah itu si Nyai geus karasa. Aduh. Atuh. Saha nyusulan. Narsi, geus ditahan Narsi. Si teh cenah ngajuru deh gitu si Narsi. Gila ngajuru itu geus ditahan Pak Haji na susulan ku Nyi Narsi, tapi geus seupeut teh kade kene wae. Urusan laki. Cuk itu kecil. Kumaha ieu mah? Ku abah. Amun cai heulanya, Abah tunggu Pak Haji na nya.
isi nasi. Nah itu kumaha aja matinya. Muncul kurang mah tuh. Buru-buru nyaho nyai, tahan nyai. Aduh aing mah. Jadi kumaha atuh teh? Naon aing deui teh? Sama nasi atunya. Nyusuran teh meunang nilai teuing. Aduh, aing mah makan isinya ini geus karasa ya teh. La ilaha illallah. Mana datang teh kalah ka tukang kredit. Korek lagi ka aing ieu mah. Wajib nyumput kecelakaan ieu mah. Ada kecelakaan atuh mun nyumput ieu mah. Geus we nyumput heula. Gimana bisa buka Bisa di mana tuh Pak? Iya bisa. Kabur atuh, Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebenaran hayas. Ini hidung orang ayu burung. Aduh, Si Nyai geus karasa. Kumaha. Cicing, abah mah cicing. Cuma nih dia. Mayu asupan. Apaan anu kahajuan aja awewe lagi disunatan. Pada dirinya. Si Nyai karasa hayu. Cicing abah mahnya. Hayu mak hayu. Aku mak ke kamarnya abi pada minum rasanya. Aduh, si Nyai. Aduh, bari hampura teh karek datang ieu. Loba aja hampura ieu teh. Coba alhamdulillah, sampai doa kurang tempok. Geus pembukaan sekarang ini teh. Aduh, kerennya tahu nih. Itu si Nyai mah. Tadi kamarna. Tak ieu kamar si Nyai mah. Tadi aku mama pura emaknya. Aduh, itu si Nyai karasa. Kamar aku mendingan para kamar. Aduh, Sok mak orang bantuan. Aduh ya Allah. Sok kaki kita tak. Sok ngajogo. Kan kemari ku mak geus sabar. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Si Nyai kita amat. Kumaha. Aku memang laki Maya. Si Abah ya, cuma tadi ke sawah. Ada ngahula gitu. Dari awak mesin main deh. Iya, aduh, ingat kasih Nyai, Kunaon atuh Abah? budak belum ini. Kan Maya atuh Abah kan keur kuli budak urang teh ieu. Jauh ke Sumirak ya sok. Aing Sumirak, Emirat, Saudi. Nyamirak. Di Saudi, Arab. Jauh tapi Abah jauh. Arab pergi ke Mekah teh ya? Terus naik haji? Itu bisa kena ojek pak? Jauh naik eta tah nu ngapung teh kapal nu kitu, jauh. Si Nyai marukankeun. Paling jauh, di Balungu. Kelar Abah ya. Itu budak teh dibere ngaran Odi wae. Odi gitu tah. Cek manehana mah. Cek si Nyai. Masalah Abah. Yo, budak teh darana Odi we. Da si Aceh salakinan baheula beureun. Lamun aya budak lalaki pangarankeun Odi kitu. Odi. Aya mah Jaka. Jaka lalana pantes. Eta budak Odi langsung bae. Bener dah hidup budak teh nya. Kayaknya kita nomornan turun ke kapana gitu. Mana kade lakina mah hanteu. Lain aku kabarna saya ingat ya. Nah, iya. Ciri eta. Ciri ya. Ciri Heeh. Pakekeun ka incurang. jadi mana saya umuran. Ya. Heeh. Keman sekedar deui merenya banyak. Umuran tak kita geus gede teh cenah mamake ieu bisi itu ieu mah kan aya ciri. Oh. Lain naon ieu teh ciri jarana mangarang Odi di jarana mah di kampus apa. Kita Odi. Oh kadenya kamu. Iya. Jangan ada praktik ka bener. Arek ka sawah lah masih berakeun cungapan. Oh, nah itu ah. Udah bere
tajir. Nya. Tidak ada ya. Ada pintu itu atau sudah. Ayo Amu, apa? Ya, Bah. Assalamualaikum Amu. Odi. Odi. Kade. Ya kade lah budak. Mak pangalahkeun cainan, mak trek naheur cai nya ujangnya. Duluan si Abah meureun can balik keneh wae cenah geus asar. Ka mana si Abahnya? Aya kieu. Mas, abang mah lega sawah. Tapi berat kang kopi. Sok sayang maneh mah. Cek saha eta teh? Nam gerakan tuh, gerak ngalacai mari naheur cai nam. Ya, lagi sebenarnya kuma. Ih, ai si Odi geus gerak ini tah atuh. Ya. Main kaleci. Ya, Nas. Ada ya, Nak. Dita kuma ngalacai, cemen ngalacai. Dia emerna ning aduk kaleci weh. Yuk. Ranti lu. Benar. Mana? Ya. Benar kak. Benar. Aduh dapat. Tak benar. Lihat. Itu. Kurus apa teh? Hari jelema ngarariu. Tapi saya Aisyah tuh mengalahku. Nah, mana? Alah. Pintu. Kebenaran ya. Kuno mama teh kejadian aku memang halus. Astagfirullahaladzim. Sorry. Saya teh bau eta teh. Eta keparam. Tong sia. Bau itu. Wah kesawah anggur mah tuh sebelum bawa apa tuh bawa. Kesebeleun budak teh ampun. Ampun di bang kamar pisan. Hayu milu sia kesawah orang neang cai. Sorry ya. Ini pada pisan. Goblok sia. Pedul. Apa yang enggak buat pedul? Goblok teh. Si pedul. Si alah. Sini, siapa durus tujuk teh? Paling pegu aing gerak. Kamu gua. Udah, buat nyari kieu. Kamu. Nah, Abah. Kade geura amu, aduh ampun ya budak. Buat nyari kieu beuheung. Eta budak teh amu papatahan atuh. Aya naon kitu, Abah? Heueuh tadi geura. Keur merekeun cai di cungapan. Nah ditubruk maneh ngalalang layangan, murmur orang layangan, dileyak pisan aban begitu nyungsem di walungan, budak nurus tuyung tak warah gerak tuh. Ditubruk kumaha ari Abah? Di tukang bikin kang ngaleyak ka dia aja nyungsem kana kotakan. Nyungsem kana kotakan. Apa nih teh tah dipalitak gitu atuh. Dasar nyengir lain kopatahan. Nyengir, kebayang Abah eta nyungsem kana kotakan sawah.
amu mah. Pika sebelah Mun amu aya di dinya sigana geus ngehkai teureun eureun sigana lain teh nya. nyeri. Tadi tadi dibere hayam anakna. Menang milihan eta teh. Terus tadi teh ieu keur bekal maneh gitu bawa dari kurungan diteundeun. Hayang milu jeung abang ngarit. Heuh hayu atoh tah. Atoh. Budak hayang milu ngarit. Kan daek. Heeh. Nah, ada tapi dia tujuh baratak teu rewas. Ngorolang layangan da teh di deuleu eta aki. Keur ngajantul ditubruk mebes pisan dah. Kamana si Bangkawar teh? Ka dieu kitu. Odi. Kade jang. Kade su. Kali jang. Diuk sebelah gua. Adi deket mah di situ. Berkul. Kiki injo abah apaan? Ada pada gua pisan atuh. Cuma ini Bangkawar di mana kunaon ya sedi warah pisan atuh sadi. Ya. Nurut teh ka kolot teh. Hah? Bager, Pak. Oh, bager teh hareupeun. Di luar mah nya era ku tetangga ge eta. Kamari panu ngaliwat di Palengpeng ku eta pan bebejaka abah. Untuk 10 bang Palengpeng sia teh. Hah? Cing nurut yeuh. Maneh teh kolot maneh teh keur usaha jauh sia ka negeri Sumirat. Emirat. Heeh. Saudi. Ka Saudi. Maneh kudu bisa diatur hirup teh. Lain dia mah hayam di kamanakeun sia? Yang dikemanakeun cenah jang? Di kurungan. Cenah Teh bukeun maneh teh ke jaga. Sakieu bager mah ari abah budaknya. Ujang teh kudu bager. Ieu. Punya aku abah mah ada galaknya. Lain galak teu nyaho. Ijo ambo ini budak. Teu nyaho kesebelan nasi ambo ngomong cepat Ya, bae tuh dah. Dang ceprek we gandeng. Lain ngecebar ke ieu. Aya nyerekan budak. Sakali deui sia nya cing nurut ka abah heuh. Jeung eta bonteng mana di ala anu batur teh. Gitu ujangnya. Isin teh temenan gitu ieu nya. Bonteng nu batur. Bonteng di bawah hoyong dia sakadih ku nya anaknya. Mun mau makan sia teh sekalian. Ya, si Allah susah wae. Temenan. Wah hiji mah anggar we carekan ku bogana. Tong kitu ujang, yeuh. Nya heuh da abah teh nyaah ka maneh teh. Ngan maneh kudu bisa diatur. Lain gitu, kamu ke papatahan dah. Geus ku ambu di papatahan, geus eta mah cenah sarel karunya. Heeh, geus ambu ge tuluh ambu. Sia itu. Jadi meni paragal, hayu jang Urang Lo patah sangat. biasa nyalak saraki abah itu isi sawah ambu teh. Oh, kan tuh udah sarai. Dicarekan we ku abah Odi bade kabur. Mantap ya ulah sok sundon. Yuk. Urang mah
ngumpul ge bukan tujuan anu hate lain.